Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Buar munggaran ukalar jadi cimata nyamangsa narasa cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pamagas istri nulak nyontol Kanjeng Nabi. Sunuk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi supaya anu tiheula munggaran pakait ati. Sejasili pikaheman sang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana peneja ati. Subaya anu tiheula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nana hiji tagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadeudeut. Ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rapi. Diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeuring. Sing bisa ngadah musibah ku kecap sadrah liwah hamdalah. Dina nyatasna karatas bodas hidup duaan anaking sejang matretkeun kareteg ning ati nu disaluyeukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinu ku kacinta wanci nu pinu ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu mata timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katuka. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuguh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing reteh rapih ulah ripuh komo deui lamun rokok. Para asatid-asatidah kori-korian mubalig mubaligo hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lemur dikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RW, RT, BPD, lebih. Ibu miwah Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari ibu datang ka dieu arek naon? Ari ibu datang ka dieu arek naon? Rek pangaosan. Ceuk ibu sumping kaya tempat rek pangaosan. Nu di Arab-Arab geus sakabeh jalma eueuh deui dina kahirupan mah iwang teh kabarokahan. Tapi urang mah barokah hayang aing ngarti teu pati nu akhirna neangan barokah teh sok salah jeung sok gagabah. Nya naon atuh disebut barokah? Al barokatu huwa ziyadatul khair. Nyieun alus hasil alus. Ceuk gamblang nama barokah teh nyieun alus hasil alus. Ari ieu pangajian alus-alus naon hasilna? Tahajud alus-alus naon hasilna? Ilmu alus-alus mana hasilna? Dalamun barokah mah bakal katempo dina gawena. Ceramah kuring alus bisa jadi alus ngan mana gawena. Sabenerna mah ayeuna terek ceramah teh bab rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ibu teh tong percaya deui naha da urang macan apal rumah tangga. Nah, dibaeudan ku pamajikan ge demi Allah teu nyaho da teu apal. Matak nu disebut barokah mah nyieun alus hasil alus. Bapak salat alus-alus naon hasilna? Maca Quran alus naon hasilna? Maca shalawat alus naon hasilna? Pangaosan alus naon hasilna? Ternyata anu dihareupeun Allah mah nu ditempo teh hasil. Dina sholat kudu ngahasilkeun tawadhu dina hirup, tapi naha geus sholat sakapeung mah sok asa aing pang sholatna. Berarti leungit tawadhuna. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus maka bakal ngalahirkeun akhlak nu alus. Maca Quran alus hatena kotor maka bakal ngalahirkeun sombong asa aing pang Quran. Pangaosan alus bareng jeung hate nu alus maka bubar pengajian bakal katempo laku lampah anu alus. Pangaosan alus hate kotor maka hampura moal neurak dina pangaosanan. Berarti sumberna adalah hate.
mata kudu kurang diomean teh lain awak-awak teuing hate. Ibu lamun teh mah kulit hideung hayang bodas da babari tinggal make skincare 2,5 juta saminggu glowing ceuk urang Korea asup ka bahasa Sunda lain glowing hinyai geblus kana bab rumah tangga skincare kabeuli dengan sanguh henteu beungeut bodas awak begung TBC bae melaan awak mah soal babari. Ayeuna ibu tiung saragam, baju saragam, pertanyaan anak, nah saragam jeung hate-hate. Mana sok emuta? Sedengkeun hareupeun Allah, padahal Allah mah teu butuheun saragam baju. Allah teu butuheun saragam tiung, Allah mah butuh lagi saragamna hate. Maka nu kudu ku urang disaragamkeun adalah eusina hate. Kunaon ustad jeung ustad pasea padahal Qur'ana sarua, nabina sarua, agama Islam sarua, kiblat sarua, aya naon berpasea hatena nu teu sarua. Weh. Keuna lur lah. Lain Quran anu nitah, lain Islam anu nitah, lain kiblat anu nitah, eusi hate aya naon. Matak hakikat bener numutkeun Allah al-qalbun malikun, hate adalah raja, kumaha ceuk hatena. Mata kelakon kehidupan setiap manusia sok omean teh hate. Sabab maca Quran saminggu beres, satahun jadi, maca kitab Safinah Jurumiyah Sulam Taufik Tijan Mantek Ma'ani Bayan Balagoh tinggal masantren apal tapi mana gawena. Sedengkeun hareupeun Allah nu dituntut adalah lain apalna tapi gawena. Lamun ibu ngareneng jeung beok ke bisaeun nyebutkeun subhanallah bisaeun. Nyebutkeun Allahu Akbar beok bisa. Nyebutkeun takbir bisa. Nyebutkeun alhamdulillah bisa. Nu ngabedakeun antara urang jeung beok adalah gawena. Subhanallah naon atuh pigaweunana? Gerapikeun rereged penyakit dina diri, sirik, bidik, jail, kania, istren, panastren, dudupak, panasan, kekaupan, segukan, takakara, subhanallah, teh katohong gawena. Lamun subhanallah dina bibir bisa dipigawena, bisa diomongkeunana, tapi kabatur sirik, kabatur panasan, kanu geuleuh mika geuleuh, kamu ngewa mika ngewa, berarti karek bisa dina letahna can katohong dina gawena. Tinggal mah, ya mah, ceramah teh, keunah. Mata ulah sera biru. Kabeh bisa nyebutkan alhamdulillah. Sadaya puji kagungan Allah. Tapi naha hirup urang berhayang dipuji wae. Di mana eta gawe? Mata hakikat anu paling hese lain ngapalkeun tah gawe saenggeus apa. Bener ya. Maka jalma butuh hate anu kumaha, hate anu bersih. Jelema anu bersih hatena bakal sijing dina kakosongan. Ngaran-ngaran kosong teu boga naon-naon. Nana gerhana dihargaan ku batur lantaran Allah nutupan aibna. Ibu dihormat batur lantaran Allah nutupan aib ibuna. Allah nu boga urang nutupan aib, na ari manusia bet ngabongkar aib. Aduh. Saya teh bari ngahulang, bari ungeuk, bari sadar urang nu kitu teh kitu. Bapak dihargaan ku batur lain bapak nu berharga. Ibu dihargaan ku batur lain ibu nu berharga. Kuring nu dihargaan ku batur lain kuring nu berharga. Sabenerna Allah keur nutupan aib bapak, aib ibu, aib kuring. Tapi anehna naha Allah wae nutupan aib, na ari manusia teu nyokelan aib. Berarti tinggal tanya manusia nu mana eta hayang nyokelan aib, manusia nu teu narima kana kamajuan batur, maka si eta hayang ngaragrangkeun darajat batur. Hareupeun jelema nu kotor hate, bapak ulah coba-coba nerangkeun kaalusan. Semakin bapak alus si itu beuki ruji teu. Mata tong coba-coba nerangkeun kaalusan urang ka jelema nu kotor hatena, naon sababna? Si itu ngewa ka urang karena alusna urang, ku urang diterangkeun beuki teh bese. Anguran urang mah urang coong, nu ngaran hirup teh aya cangkang jeung eusina. Dina cangkang ibu dihina, dina cangkang ibu diledek, dina cangkang ibu dicaci, tapi hakikatna ibu lain dihina, lain diledek, lain dicaci, tapi ibu keur dipilih Allah ditaikeun darajat ku hinaan batur. Aduh.
Kade ada ceramah kieu mengandung filsafat, mun teu ngarti bahaya. Matak nu ngaran hirup teh bapak dihina batur, derek batur dipinta batur, entong diartikeun bahwa batur ngahina urang. Sabenerna Allah keur milih bapak supaya bapak mulia di akhirat lantaran hinaan batur. Sabalikna ibu tong keung, mun ibu dihina batur, si eta ge da teu mulia. Mun ibu disebut bodoh ku batur, si eta ge da teu pinter. Mun ibu direndahkeun ku batur, si eta ge da teu luhur. Matak nu ngaran hirup mah enjoy, kalem, tenang. Matak nu ngaran katenangan hirup mangaruhan kana logika, bakal cerdas jelema nu jongjon hirup. Tenang dirina, cerdas. Nah, tapi beda jeung jelema nu ngagugu hawa nafsu. Lamun jelema ngagugu kana hawa nafsu, hampura bakal bodoh. Keur tenang hate, pamajikan dipuji. Moal aya deui nu panggelisna bagikan bidadari bojo AA, keur jongjon hate. Datang karungsing si Pagong. Lantaran nafsuna bijil. Matak satiap manusia anu hade anu alus dina dirina entong bareng jeung hawa nafsuna, tapi kudu bareng jeung pangerana. Disebut weh innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Maka buktikeun mana jalma nu bareng jeung Allah teh mana. Nana gerhana ceramah nah bareng jeung Allah teuing. Barudak ieu baca sholawat nah bareng jeung Allah duka. Ibu anu pangajian nah bareng jeung Allah wallahu alam. Gumantung tina kapentingan sewang-sewang. Lamun kuring tahun hareup ulum ka dieu tong dibayar datang moal. Berarti kuring teh lain jeung Allah tapi kuring jeung duit. Ayeuna nanya barudak ieu kako ulah ka urang wae. Barudak marawis undang ku bapak tong diongkosan tong dijemput antep we deuk datang moal. Berarti hakikatna lain jeung Allah, urang teh jeung duit, Pak. Ayeuna ibu jeung bapak datang ka dieu, nah bener hayang ilmu. Lamun bener ibu hayang ilmu, pertanyaanna, nah eueuh kitu di dieu. Maka jeung kudu ngulem kuring, berarti hakikatna mah lain hayang ilmu-ilmu teuing, hayang panggih jeung urang. Kapangih bisi teu percaya. Lamun hayang ilmu mah dina rutinan masjid ieu bakal pinuh. Ustad mana wae anu ngomong bakal di kuping. Teu terpaku kana nagerahana wae. Naon sababna? Lamun bener hayang ilmu. Bahkan ustad di dieu, kiai di dieu ilmuna leuwih luhur batan kuring. Kuring mah kuring teu wala kaya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Jadi lamun batur ka kuring nyebut pinter, demi Allah kuring moal narima. Hakikatna lamun kuring anu pinter, tapi ibu bapak teu apal polohona kuring. Lamun bapak disebut daek ku batur. Daekan soalnya bapak-bapak ke masjid unggal poe lain daekan bapak. Batur teu apal kedulna bapak. Matak ngaran-haran hakikat hirup mah rada hese. Sabab nu ngaran hakikat kahirupan mah disebutkeun rada hese teh urang mah sakabeung lain bareng jeung Gusti Allah, tapi barengan jeung kahayang diri sorangan. Ieu urang lalajoan. Ibu nu ngaran hirup teh sok ngadoa. Ya Allah, paparin abdi ka saya. Nyaan sok ngadoa gitu. Oke. Urusan akhirat Allah nu boga. Zingir. Ulah waka loba ngiceu. Ya Allah, paparin abdi ka saya. Urusan akhirat Allah nu nyiptakeun kahadean. Urusan dunya Bapak nu kudu milampah kahadean. Pokoknya wayahna ulah loba ngiceu. Lamun teu ngarti bakal bahaya. Ya Allah, paparin abdi ka saya. Mun di akhirat Allah nu nyadiakeun. Lamun di dunya ibu nu kudu milampahkeun. Urang mah ya Allah, paparin abdi ka saya. Bari di dunya ge urang teh tarambi gawe kahadean. Maka akhirat ngarep-ngarep kahadean moal terjadi. Da akhirat teh sumberna adalah dunya. Bener ya? Contoh, ya Allah, paparin abdi ka saya, mukena dipake keneh eueur wiridan trok panto diketrok. Assalamualaikum, jeung ieu teh waalaikumsalam. Ece aya naon? Segruk tatangga ceulik.
urang teh isuk budak samen sapatu teu boga saragam eueuh duit teu aya salaki can balik nepi ka kumplit eta kasangsaraan tuluy kumaha cek ibu teh heuh susuganan we di mana aya duit luhurna 200 harapna 100 geuwat inget kana salat subuh ya Allah paparin abdi kasayan Gusti ieu geuning jawaban doa teh geuwat ku ibu cokot sabaraha butuhna 200.000 ngan aya 150 sok buru pangmelikeun sapatu budakna akhirat Allah nyieun kahadean sabab dunya ibu nyieun kahadean sahartos aya urang ngadoa nepi ka dinya ya Allah paparin abdi ka saya kurumuy tatangga pamanawian urang kali bade samen sapatu teu boga baju teu boga kumaha ceuk ibu heuh sarua bororaah maneh urang oge sarua teu boga ari geus kitu teh heuh susuganan we atuh handapna 100 luhur 50 ku zaman ayeuna mah jelema teh babari ngeclokna teu cara mayarna moal dibere ceuk urang kira-kira moal mere mah teu kudu ceramah apakah datang di akhirat kahadean moal di dunya ge geus dijadikeun batu bapak ya Allah paparin abdi ka saya keluar ti masjid leos ka warung meuli rokok jeung kopi ngalengo budak tatangga indungna eueuh bapana eueuh sising di bibi lamun bapak sadar kana menta na ka Gusti Allah ya Allah paparin abdi ka saya mungkin bapak bakal bertanya jang ka mana bapak jang ka mana emak teu aya oh ternyata ieu teh budak yatim pasti ibu bakal ngaluarkeun duit keur jajan eta budak yatim ceuk para ulama Syekh Abdul Qadir Jailani khutbah panungtung sabab Syekh Abdul Qadir Jailani teh bade ngantunkeun khutbah eusi khutbahna panungtung kieu sahuap nu dibikeun ka fakir jeung miskin lebih halus katimbang ngabangun 700 masjid catat sahuap tak komo ieu lain sahuap deui tah sadus sahuap nu dibikeun ka fakir jeung miskin nepi ka jadi jak-jak jadi gede tanaga leuwih alus katimbang ngabangun masjid artina urang merhatikeun heula secara manusia jeung manusia lain merhatikeun bangunan pak da bangunan maka kabeh bakal merhatikeun masjid baradak geuning buktina yatim aya nu teu kabelaan masjid gede geuning buktina aya miskin nu teu dahan leres haji init-initan geuning buktina itu loba papalatak budak yatim nu hayang sakola teu kabiayaan urang terlalu egois dina ibadah mikiran diri sorangan tanpa ancur kana perasaan batur weh aduh kumaha lu rasa katanya ari heueuh mata anu ngaran hirup ulah mentang-mentang asa aing pang ibadah sabab Allah nolak salatna Allah nolak saumna Allah nolak ibadahna lamun aya tatangga nyeri hate ku bibir jeung ucapanna well nya mata kedua jawaban hayang kahadean teh eta jieun di alam dunia nu kadua ibu hayang salamet dunya akhirat kumaha doana robbana ari abdi mah lain teu apal muji we muji ibu ngalah atuh kaciri pangaosan banyak robbana atina fid dunya hasanah wafil mana gawe apa nu eta mah doa eta mah apaleun beog diapaleun mana gawe Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kabeh ge apa ngan mana gawe. Nah, lamun ibu dibawa kana gawe, panon bakal angel Robbana atina. Bibir bakal angel Robbana atina. Cepil bakal angel Robbana atina. Ngalengkah bakal angel Robbana atina. Naon atuh makna gawena? Panon bakal tawado.
ceuli moal resep gosip, bibir teu hayang ngomongkeun batur, ngalengkah moal kana salah, hate nyacas heran. Kakara aya jawaban, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi minta salamet dunya akhirat teh Bapak ti ayeuna salametkeun ieu awak. Batur salah tong diomongkeun, batur nyen kagorengan tong dicaritakeun, bahkan batur haharewosan ka urang tolak sapajodogan, ceuli hayang salamet tina gosip, panon hayang salamet tina pepolotot, ngalengkah hayang salamet tina lengkah salah, maka hate ge hayang salamet tina sisik melik jeung goreng hate. Kakara akhirat mah kumaha Allah, dunya mah mangga kumaha Bapak. Ari ongko hayang salamet dunya akhirat, ai bibir ngecebrek wae, ai ceuli kana gosip dungdak dengdek wae, ai panon pepolotot wae, apakah bakal terjadi salamet? Moal nu aya ge dikepret batur. Nyaho ada apa? Ada apa? Sok ayeuna bab sholawat. Pan ngaraos sholawat. Sallallahu ala Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngareneng jeung beo ge bisa. Nu ngabedakeun beo jeung urang naon apa? Gawe. Naon atuh nu kudu dipigawe saeus? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon gawe? Entang maka anjrup kana jero atuh. Raoseun teu bieu maca shalawat. Oke. Tina bahasa raoseun. Aya raoseun teh genaheun. Apakah bibir urang masih kena genaheun ngomong nalika dedenge batur? Apakah sikap urang genaheun keneh nalika nempo ingkigna urang? Lamun shalawat ngeunah-ngeunah tapi bibir ngarendahkeun batur, di mana letak eta shalawatna? Aduh, nakara bray-brayannya. Nu ditukang ngomong Jadi makna hirupna adalah dina makna hirup Bapak. Maca shalawat genah eta mah meunang ngapalkeun. Guruna kitu, urang ge kitu. Pasti genahna heueuh ngan bawa kagenahan eta dina hirup nu 24 jam. Genah keneh ieu ngomong nalika ka batur. Lamun shalawat ngeunah ka salaki min sulak, ka tatangga barantah, ka dulur ngarendahkeun, maka shalawat eta hampura ditanya ku Allah Ta'ala, mana bukti tina gawena? Eueuh. Sabab nu dibacakeun sallallahu ala Muhammad, nu dicaritakeun adalah Muhammad, tapi akhlak Nabi Muhammad leungit ilang tanpa karana dina dirina karek samet dina letakna. Weh. Pada kahartos ya? Lumayan. Jadi pada dasar nama gawe. Saya pangaosan. Ada pangaosan. Mupingkeun Sarawak, punggu. Isuk nu bener mah lain ayeuna. Gawe na naon atuh dina ladang ceramah teh? Oh cenah suku satu urang teh kudu akur jeung dulur. Kerateangan ibu bisi pernah ngarendahkeun batur, bisi pernah ngaledek batur, bisi pernah nyaci batur. Isuk tepungan datangan penta hampurana. Naha Allah teu butuheun ku jelema anu maot mawa kagorengan. Ya ante Pak. Allah teu butuheun jelema anu maot mawa kagorengan. Mun ibu pernah ngagogoreng batur, ngahina batur, ngaledek batur, can menta hampura tuluy ibu maot, maka maot adi hukuman suul khotimah, sabem mawa kagorengan anu bareto nepi ka ayeuna. Alah abot lur. Mata kula sok anjeunna batur teh abot. Ieu mata jalma anu sadar kana diri mah teu boleh menta hampura ka batur. Boh tina ucap, boh tina tekad, boh tina lampah. Bahkan ucapan Kangjeng Nabi ditungtung bahasana ulah pernah nganyerikeun hate batur sabab maot bakal dipenta pertanggungjawabanana ku Gusti Allah jeung ku batur ku jalma dunia nyeri ku awak urangna. Inilah jawaban hayang salamet dunya, hayang salamet akhirat, maka awak urang salametkeun, panon tawadokeun, ceuli resep gosip,
bibir tong ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah yakin selamat dunya jeung akhirat. Dua ayeuna nu rumah tangga hayang naon aya rumah tangga tadi saurupun guru padekaen sing sakinah mawadah warahmah. Ibu panganten nagol tuluy ibu sasalama didoakeun kumaha sing sakinah mawadah warahmah bari maneh nage beungeut teh carinul bati pasea peuting. Jadi logikana ngadoakeun batur bari urang ge teu ngarasakeun. Bener ceuk MC. Sing sakinah mawadah warahmah tuluy ditanyakeun geuning nya aya sakeuna teh cenah jongjon. Boro-boro ibu MC ge nyebutkeun barimu. Piceun we atuh. Artina sakinah teh teori mah. Ya. Sakinah teh hanya teori, praktek hirupna mah tuh Nabi Muhammad lain urang. Sugan kiai dia. Teu mungkin aya kiai cerai atau lamun bener sakinah. Ya aneh. Berarti sakinah teh pangkat urang mah berat. Komo ieu barudak lalu tiket. Juk janji we penting sakinah teu dahar mah modar ya. Asli ya. Jadi aya rumus tertentu ketika orang hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warahmah. Memeh eunteup intip. Itu ban bahasa kolot mah memeh eunteup intip. Naon maksudna? Memeh urang prung rumah tangga intip heula. Kumaha budak awewe teh agamana? Kumaha budak awewe kakolotna? Kumaha budak awewe jeung dulurna? Kumaha katurunanana? Pan kitu ceuk agama ge Pak. Memeh eunteup teh intip. Ulah dapon maneh geulis gede bro. Sidik nu geulis suka burinyol. Skincare 2,5 juta teu mah. Lipstik nu harga 350.000 dibere 200 ben nahe kanana. Well. Si eta mah nyebut well bari ditongikeun dengan ceulinya. Well, eta teh rada nyirian saeutik. Tuh, nya sakedeung teh pasnya eta kan duaan. Boga rumus, Pak. Rumus sakinah mawadah warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja teh papasangan, cocok, serasi, seimbang. Azwaja teh artinya teh papasangan, cocok, serasi, seimbang. Jadi jodoh ibu teh gambaran teh salaki ibu. Salaki ibu teh gambaran teh ibu. Jadi lamun ibu bawel maka yakin salakina bakal kurung batok. Tak ieu teh azwaja pas. Ibu nu bawelna lalaki nu kurung batok. Da lamun duana nu bawel mah budak bae dicarekan ku duaan. Apalannya abdinya. Pan ibu bisa nu kitu teh. Mun pamajikan nu bawelna maka bakal terjadi salaki nu kurung batok. Oi balik sakola teh, saragam teh heglaan heula. Sapatu tah di dina oleh kamar karep, kaos kaki teloon, di teh anak saha nya ceuk ibu. Kumaha ceuk bapak? Tong kitu. Inilah azwaja. Coba lamun duanana, heuh, budak saha kepret ka itu mah. Deuk disiksa budak kuduaan. Mata azwaja teh cocok, serasi, seimbang. Mun kuring 170 maka kudu neangan pamajikan nu 160 dikaleng teh cicing tong ngacung nu 160 cicing gak mung kan ini mah urang embuk ajeun ini ngacung abdi cenah asep 160 teke we mun kuring 170 maka minimal menangkeun nu 160 jadi dikaleng teh naos Pak jadi andai kata kuring menangkeun leutik beke anu 100 nu sameter jadi ngaleng teh di dia jadi pelepah di bawah kauluman teh 2 poe jadi cangkeng Pak lamun nu jangkung teuing di dia asam urat di dia secara struktur awak wae geus mangaruhan ajwaj kedua ajwaja secara sifat secara umur mun kuring 40 wajar lamun menang genep 35 atau 30 wajar
Wah, selama menangkan 20 teu wajar. 40 jeung 20 geserna 20. Nya ari ayeuna mah kuring ngora itu ngora, tapi antosan 40 tahun bakal datang. Kuring 80, ibu naik kana 40. Kabayang teu 80 kumaha. Geus kieu leumpang. Eta nu 40 mun dibawa ka ulama teh pan lalakina kieu. Udah awena 40 tahun jak-jak keneh, da mau teu sesetah, tuturkan borok. Lalila teh leumpang teh. Mau teu nyeri kana hati. Coba. Maka silahkan berbangga diri aki-aki menangkan budak ngora, silahkan. Kan budak ngora itu bakal surah pantungtungna. Imah paguh, baju teu, dar sebeuh, maot salakina. Si itu ngora keneh kawin deui, mobil boga, sawah lega, imah lega, aduh nu di jerona maru, berarti bapak ngamodalan cucu si itu. Artina teu ajwaja, teu cocok, teu serasi, teu saimbang. Kecocokan, keserasian, keseimbangan di Al-Quran disebut ajwaja. Menuju karena arah sakinah, mawadah, warahmah. Gampang. Kudu apal karena tugasnya masih. Tugas bapak sebagai salaki, tugas ibu sebagai pemajikan. Namun pada apal karena tugas terjadilah sakinah. Naon atuh tugas ibu? Tugas ibu mah enteng, bila ketilu. Hiji. Iza nadorta ilaiha sarotka direret kudu masker ditempuk di kasunuan ibu suju ngegelenyu someah daredeh halus budi hade basah ngalusan lahir, ngalusan batin lahiriah ku wedak, lahiriah ku blush on, lahiriah ku sifat, lahiriah ku lipstick tapi batiniah ku amis budi wedakna kandel bibirna beureuh tapi hareupeun salaki ngecebrek wae jeung haseup beungeut teu jongjoan banyak. Bapak na harek nempo wedakna moal, nempo listrikna moal, eta ku ngecebrekna aya ngadagur. Matak mun ibu bener rumah sagelis, gelisan oge jeung hatena. Lamai beureuh sing amis budi ka salaki pilih bade tuang ayeuna. Geunah beureuh. Ayeuna ibu ya darorangdan kaciri gugur. Tuh. Lipstik baru bodak di arange. Piung rarapi, acuk sarai, cing ada di imah, ya. Dah yakin balik tidak ge, hari udah, daster doi we merengkel. Anu tukang nate gening aya kancing 15 iki jika partai coblos. Artina urang mah teu cocok jadi idzan nadorta ilaiha saraka. Direret basket, ditempo sono, imut lucu ngagelenyu someah daredeh alus putih hade pasah. Lalaki adalah resep ka awewe nu kumaha ya nu kitu nu seksi ibu wayahna supaya lalaki bisa beureum di luar ibu di imah bapak resep ka istri nu ngkolor resep make kaluhur you can see bubuk beureuman kalian ku kabel pucer insyaallah bapak ge hayang panjang umur nah nempo pamajikan pika betah. Iya mah sudah awak badak bari gede segala dipakai jaket ongkoh gamis ongkoh itu lupan deh tepung Idza nadorta ilaiha sarotka direret basket ditempo sono imut lucu ngagelenyu sameah daredeh alus budi hade basa keur ibu-ibu hiji lain datang salah tuh jomotro karena duit wae nu ditanyakeun sing hade basa salaki balik ti panyabaan papageun nalarang antep bapana geuning sumpi nya mah salik dina bang baru cokot sai anu tiiskeun bae ka make gula dikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapana sai teu tengange gula suruput ku salaki jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi pamajikan ka salaki beres kitu bawa ka cai cenah mani geus mani ieu teh sarungna ieu kokona ieu kopiahna kebutkeun sajadahna mangga bapak pilih bade netepang dekul salaki salat beres salat ibu ngeliwat ka hareup deuk naon deuk mentah hampura ka salaki nyuuh dina lahuna hampura bapana capelung seripuh tunuh geuning bapak teh melaan jisim abdi
ti luhur sausah prambut ti handap daripada ti baheula nepi ka ayeuna rumah tangga can bisa nyugemakeun kanu di caroge hapunten bapana ieu ceramah teh jero teuing eta kanu kararieu jeung nu aneh gitu tak mau belah dia mah cai talas belah ditu mah kana aya ya nanaon di madu ya padahal tugas ibu teh eta ngageunahkeun hate salaki duit gede duit leutik moal teh gebrok ka pamajikan dibikeun kabeh nalika salaki ngeunah hatena duit gede dibikeun ka pamajikan sok sieun isuk rek talak akhirna rada empet barang bere ka pamajikan matak lamun ibu hayang rasiko tipe salaki ngeunahkeun hate salaki mah keprok jika mah keprok curhat gitu kita nadorta ilaiha sarat dua iza amartaha atau atka dimana dititah wajib patuh istri solihah mah kertunuh dititah ngadak-ngadak kuringan abdi keur ngomongkeun nu soleh lain ngomongkeun ibu keur nyaritakeun istri solihah mah kertunuh dititah ngadak-ngadak kuringan mah kamana kulem bapana capek tunuh nya lain bahampura baparek tutah kita aya naon pangdamelkeun ci kopi da ngagajleung atuh tina risbang mangga bapana nu soleh lain ieu tah lamun ieu mah kana curiga 80% ongkoh deuk sare tapi hongoah kamana mah nya sare we hima tuh setengah 10 nih pecos we kana TV listrik net eta mah aing deui nu ngeusian teh tah eta mah jigana kana kadinya tuh lupa teh oh jadi lamun seueur mah kaharti lain ku kaharti teuing teh ku ngalaman lain bapak pangnyieunkeun cai kopi nah da langsung nyamperkeun dapur jeung maneh teh deket maneh pokot ku sorangan ngajajah geus belana teh berarti leungit kasolehan padahal tugas pamajikan adalah iza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh terus kan pada KM ge lebih paham tibatan kuring mah apa Bapak MC lebih paham batan kuring mah hanya sebatas ngadongeng nah acan pernah ngalaman maka nu katilu hafizatka malika wa nafsi kudu bisa ngajaga ngariksa awak urang nalika salaki keur eueuh salaki keur teu aya teh ibu teh tong loba kaluar ti mah nah tuh dajung seuri da urang apal ini kadar ya ge bahwa salaki mari doan ku henteu bah teu percaya bahwa ayah nanti boga pangabutuh ka ibu mereka mana pangaosan syukur lagi pan bahwa ibu teh ini pengajian lantaran mau ngaladenan salaki cicing ah pangaosan riweuh bahwa jadi gumantung motif nah hafizat kamali kawan nafsi kudu bisa ngajaga diri keluarga harta nalika salaki keur teu aya ulah coba-coba ngasupkeun lalaki sejen tanpa aya salaki urang alain leh ibu teh mikir ulah pernah ngasupkeun lalaki sejen tanpa aya salaki kumaha lamun DKM nu ungahna bade naon bade DKM ungah ka anu teu aya sarogean kumaha lamun Bapak MC nu datangna aduh naon Pak MC geus sidi kitu eueuh salakian kumaha lamun ana gerhana nu datangna teu sudi teuing kumaha lamun udak marawis sarua eueuh kecuali teu meunang ngasupkeun lalaki salian ti salaki urang hese nya Bu nah mau kurang tugas agama memang hese maka tugas nu kadua adalah tugas salaki mah enteng dabari bere napakoh lahir bere napakoh batin lahiriah dunya imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh hayang geulis dangdanan hayang nurut sontoan hayang jongjon rasikoan
Jongjon tuh Bu. Tah jongjon ibu-ibu terbawa karena bahasa agama disebut sakinah. Jadi sakinah na ibu manu tadi imah page baju wete dahar sebeh hayang dangdan aya alatna hayang dahar aya keur ngadaharna hayang cicing di imah geus nyieun imahna bener jongjon. Maka tugas bapak adalah mere napa ko lahir mere napa ko batin hayang geulis dangdana hayang nurut contohan hayang jongjon rasiko. Tapi ibu heueuh bener Duk langsung popolotot kasalaki teh kadarenge tok mungkin api-api torek tapi ibu oge deui duit ti salaki pake dangdan ge keur teuing asa kurang percaya lah duit di salaki sakapeung mah pake dangdan keur batu kauleman ibakna sajam dibedak setengah jam melaan dahar digegel jeung senok nah sabab lipstik sieun antol kana kuah mangga ngaraku kabongkar mah ari kauleman jiga ratu ari di imah jiga babu nah ari di kamar pada kaen ku jiga hantu eta atuh aku sagala dipake na beungeut make pupur warna hideung korelak panon wungkul bari panonna ge ditaflan ku bonteng bibir make tomat asa hees jeung jus lah aduh li kasinir coba sih pada hakikat duit ti salaki pake dangdan ge keur duit ti salaki pamere salaki maka sugemakeun oge karena bapak ibu-ibu tarengekeun ai ceramah teh tarengekeun sabab tugas salaki adalah mere napa ko lahir mere napa ko batin lahir ya ku dunia batin ya ku agama. Maka agama ge perhatikeun batinna batin pamajikan perhatikeun ku agama lamun pamajikan hese salat sud kening ku salaki lain Allah inoh Allah kasiri gitu salaki nu tahak tidur sud kening nah tanya ku ibu aya naon bapana tos waktos nana tepan subuh taya teh ceramah teh keur panganten aya keur nunggu kolot kieu kago aya keur panganten mah dicium teh ngartieun oh minta salat subuh dicium geus kolot kieu mah dicium teh leuheung maneh aya pangabutuhnya sabab teu tiba heula sosoel jempol gitu toel adeng tong jero teuing teu ngarti teu apal teu paham namanya noel ku jempol nyorong kuno ku geudeung jempol sampean tak roromeheun awas nuleungan eueuh maka jeung kudu ku suku segala power ya. Jadi pada dasarnya Bapak lalaki mere napa ko lahir mere napa ko batin lahir ya mah babari nyadiakeun dunya asal lalaki daek usaha dunya bakal terjadi tapi napa ko batin eta soal hese sabab saeutik pamajikan hese ngagugu ka salaki cobaan ku bapak mah salat kumaha jawabanna fanatik teuing bener Pak mah pangaosan sok teh maneh sorangan atuh ka hudung ujak-ajak segala nolak mah tos ngaos Quran so suci hirup walaupun dia barudak pinter sholawat maka apa majikan tapal hese
Mah sholawatan haben latihan payun tuh duit jadi bener Pak, makhluk nu paling ditakuti ku lalaki ibu-ibu pada KM pidatona gaya tadi ngokok pas kabeh anu ngopi gagah pidatona tapi hampura sagagah-gagah pada KM pidato nyieun kasalahan sakali mangga geura pidato payunan istri pada KM pun lanceuk Pak RW gaya ibu saha nu teu tadi ke kuring lempang Pak RW gawang alhamdulillah hi wah cinta terhormat oke tapi dibika serap ku rakyat dibika sian ku rakyat sakali menyin kesalahan ampura harupun pamajikan dikitu-kitu bakal dia jadi lamun diibaratkeun keur pidato harupun umum mau keur pidato harupun umum mau nyieun kasalahan hareupeun pamajikan ngadak-ngadak jadi kucing kabulusan pokokna mah ieu mah ilmu wel pisan maka raraoskeun bisa percaya tuh si Abah oge saha nu teu serap ku si Abah galak kan tapi hampah data tapi hampura sagalak-galak na si Abah nyieun kasalahan kapanggih ku pamajikan si Abah di luar singa kapanggih nyieun kasalahan hareupeun pamajikan eta singa teh aduh hampura jadi kucing kumaha wah eta wanita mah cenah mah benar dengan segala firman-Nya benar dengan segala ocehannya pada memang mun manehna nyieun kasalahan dah hese minta hampura lamun bapak nyieun kasalahan dituntut kudu minta hampura sok minta hampura heula tapi lamun manehna nyieun kasalahan dibunian nyaho teu ararapal teuing ngaralaku kayaknya jadi urang teh Pak lain sieun-sieun teuing ku pamajikan lain ngan urang salaku lalaki mah ngarti kana ijab kabul bareta tarima abdi nikah kabutnya tegas bapak nuwastana neng titik-titik kalayan ngangge mas kawin ku seperangkat alat sholat dibayar kontak tarima dirinya teh lain ditarima dan gelis nabungkul goreng patutan pamajikan ge rek ditarimakeun kasalahan pamajikan ge rek ditarimakeun sabab rumus rumah tangga da gelis mah 30 ka handap 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran gelis sapuh boga budak hiji gumeuli 2 cementil 3 pakusun 4 awut-awutan 5 budak deg awak kaberkahan ontong asur nomor hiji teh bea ku sorangan kae eta sare geus boga budak 5 mung diganggu ngodadak asur atuh salah kita ngalakop kana tabang da kaseretkeun ini ke kantor desa da eta salaki ngomong Pak digede teuing awak teh kasihkeun punung Pak leos ke kantor desa deuk naon senam 2 tahun senam da teu langsing-langsing kalah kebeuki wowok awak teh beuki meber da ditempo teh anu sok senam atunya anu sok senam geus beres nate liliwetan, comro, baso, goreng ketan, pisang, mawa ongko ka imah jeung urang tibatan langsing eta geus senam kalah kabeuki gede bener bisa coba salaki beuki beuki leutik nah pikiran hutang urut seragam senang mata bener nu ngaran lalaki naon ibu menawan itu adik lain ya serama teh aya fakta
Udah pokoknya mah dia menang analisa gitu. Jeung kunaon aya lalaki geus rumah tangga sok rada ngabegangan, hayang apa? Ngabatin. Kunaon dari ibu-ibu awak juga tenang gedean, lain ku KB teuing lain. Jadi mun boga masalah teh awewe mah kaca hareupeun umum beledung teh. Lempeng teh gini. Da eta ngacueng ceuli hareupeun artis dangdut teh tepak teu beun-beunang. Sia ka artis 100 ka aing 5.000. Nu lalajo loba kieu Pak. Coba salaki ditahan amak oge. Lalu Pak ditahan ieu hareupeun umum. Sabab lalaki mah logika, akal. Ibu mah perasaan. Lalaki mah akal, ibu mah perasaan. Jadi akal. Kira-kira aing lamun bertindak ayeuna balik moal balik. Api-api we teh Pak. Pak geraklah. Mangga. Kulem Bapak juga nu lungseng itu. Nya. Kunaon Bapak kok juga mung ditanya? Henteu. Padahal hate Bapak lain hayang naon-naon, hayang narawas. Coba nalika ibu-ibu boga masalah jeung Bapak. Wow. Can anggeus 7 poe 7 peuting Bapak, can cager. Ngaderedeun lagi atuh juga keren perang Palestina jeung Israel. Tapi hati-hati Ibu. Hati-hati, lamun salaki geus teu kuat-kuat teuing ibarat pistol. Geus ayeuna mah tong loba dongeng. Rag-rag talak ayeuna keneh. Ibu dek main beberebetan ngomong ka itu ka dieu tanpa salah ngara-gara talak moal bisa kumaha-kumaha. Jempel. Da lalaki teh ieu lain teu hayang mah cobrol. Ngan keung rumah tangga awut-awutan, gitu lalakinya. Ibu mah juga terasi kok awut-awut padole kajen raranaan. Awaradulna yai. Kajen raranaan. Ikhlas, ridho, di baheula ge lelengohan, teburung we hirup. Ayeuna geus boga salaki, asam miara marmot aing mah jeung maneh teh. Wah bener. Ya terselin tunjuk. Oh jadi ayah nolongi marmot. Nyebut nama marmot mah lucu. Lah tuh naik bu kawin kebat kawin yang jelema lain yang marmot. Bongan bapak mah akal, bongan bapak mah akal, hari ibu mah perasaan. Jadi wajar namun ibu baperan, tapi bapak mah berpikir. Nah itulah tugas lelaki, perhatikan lahir kudunya, perhatikan batin ku agama. 2. Tugas lelaki, ngadidik dina agama, sholatna, zakatna, saumna, ibadah hajina. Jadi ibu teh tong loba nanyakeun ka ustad. Pak Ustad, naon hukum nanya lamun salaki teu ngusahakeun. Demi Allah, ujung aya bocoran. Kumaha hukum nanya salaki teu ngusahakeun? Ibu teh itu pertanyaan tak membukakeun aib. Jeung Ustad teh atuh deui ulah sebelum betor jawaban. Antep we rag-rag talak sakalian karena dikawin ku sia. Tong sok gagabah ngajawab. Perhatikeun heula pertanyaanana. Pak Ustad beritu ngareun. Dupi salaki teu ngusahakeun naon hukumna? Ai syukuring eta kumaha ku ibu karasana? Capek hayang naon ari ibu? Hayang ngeusan ta eta hukumna mah. Naon hayang ngeusan ceuk saha? Wah ceuk emak, wajub iku mah maneh. Mun bae atuh budak mun enongna nyamperkeun ka dia horeang. Aya budak mah lucu we. Batang Pak. Ibu-ibu ge perlu diperhatikan agama teh ku bapak. Mah tos salat can gitu. Mah tos Quran can. Teuing, banyak lamun andai kata bubar teh dia ka pamajikan gitu da bakal kieu.
Mah, terus ngawas ajar. Cek ibu, maneh tobatnya. Tumben mana makanya kesadaran itu insaf meureun. Power. Jadi rada hese rumah tangga orang mau dibeberes. Saya tuh nongkrong melang. Cobaan ke subuh gerasa mah. Pamita salatnya udah ngadoa sareng. Sok. Ya Allah, paparin abdi istri solihah jukian. Kita ngadoa, ya Allah, paparin abdi istri solihah jukian. Terpercaya ke aing. Si dia keur ngadoa ka Allah, bisa ngerti nyindiran manehanana. Kurang soleh kumaha, ah? Ketok kuat bebejak ka Allah hayang boga pangajikan nu soleh. Kurang kumaha, geus boga budak tilu. Jadi rada banget. Teuing kumaha. Kunaon nya ari nabi nepi ka pebari, aya urang teu rada hese. Nabi, aya urang malayu nabi, teu rada hese. Wangsul di masjid Nabi teh hanaang hayang ngaleun. Ninggal si teh Khadijah nuju wiridan. Nabi mah tara tutah tita. Nyanak teko nyaliran, nyanak gelas nyaliran, nyicikeun nyaliran, ngaleun nyaliran. Si teh Khadijah ngareut ke juru socan langsung ngagabruk. Ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu miwarang isim abdi. Si teh Khadijah lain ibu. Si teh Khadijah. Ya Rasul nah teu miwarang isim abdi bendu ka abdi. Jadi simpulkan gue ibu, istri Siti Khadijah mah hayang dititah, tak ari ieu mah mumul dititah. Tuh, nya. Sekurang oge juga yang ngajawab. Bapak beres jemaah, ibu keur wiridan, bapaknya potek koko sorangan, ngaleungeun sorangan. Apakah ibu bakal ngagabruk? Aak bendu ka abdi teu miwarang. Kitu. Moal gitu. Lar liwat murilingan. Juga tiup kusaha teh kuali cokot. Ku bapak, gelas. Ku bapak, ngaleut bapak. Alus, hidang. Jadi lalaki alus teh mandiri, tong ngarepotkeun pamajikannya. Jadi bapak 2 tahun lagi gituan, TBC. Siti Khadijah mah lain kitu. Bendu ka abdi nepi teu ka miwara. Cek nanti kan untuk bentuk anjeun we keur wiridan. Isukna Nabi asar anjeunna Siti Khadijah langsung nyadiakeun katuangan jeung leueuteun sangkan anjeunna jongjon wiridan. Nabi datang tinggal ayeuna urang sapa? Teu percaya. Nggak usah kali bapaknya kotek sorangan saya sorangan. Isukna kan kalau beuki eueuh jeung teh kotekona. Seserian buat tarik dia tadi gunawan. Orang masa gitu. Ayat calon ibu di dia. Nu mana? Batang rumah tangga orang rada susah lagi nanti. Dicontohan ku balik ngalawan wae. Hari bapak haben-habenan tugas kusorangan pamajikan kadu nyebutkeun hidang maksudnya. Matak rada hese nya. Deui Pak, tarimakeun. Geus nasib bapak. Geus nasibna kitu. Bari rumah tangga teh lain ibarat bobogohan. Bobogohan mah serba indah. Cetot ditajong. Kumaha cek kamu sakit. Kagore saeutik teu cokor teu ketian aca. Buat kamu sakit rujit. Kata bebengok kalbena sareng. Iya. Ningang kuring keur ngaliwat juga hayang ngagorowok. Deuk dikarawin moal yeuh. Hayang kitu we urang. Sebab loba kejadian anu jiga so ieu so romantis teu dikawin. Geus kitu teh kubus geus mas ya. Coba ieu korban. Cetot ditajong kumaha cek salaki ibu. Pak, mati tajong. Lebay atuh, nya teu kadeuleuk batu sakade kajutul kitu. Leungit.
Enet-enetan wisata bawa motor mogok dorong kuduaan cur hujan nyebutna Indiaan coba guys kolot dibonceng ku motor butut dari mogok ngajeng ibu panggalana dijejak motoran ganti cek aing oge atuh. Jadi kunaon ya aya perubahan. Lamun bubukuhan mimiti aduh segala dikawaran bade ngarokok bade kopi pangneukeun ku ati bade monok bade uwi uwi monok ayam ongkek tuh ngawaran duelna ya ono rek uwi hariwang da bisa geulis gara-gara asli ke jam 1 ieu teh cenah waktuna euy subuh tuh anu tarik serina eta pelakuna teh tah Pak Bandungan Pak tarik gitu salamun ieu nu ieu malawan serina teh nutupan maneh dibere lampu caang kerbobogan hayang dinu poe teu taraon sih cobaan eta poekan Pak Bapak genah teh Pak teu genah nya lamun dipoekan tapi nahan barobogan teu hayang dinu poe geus pohoe kana caangnya da poek jeung pikiranna atuh teuing geus nanah awer lagi coy meureun aya nu lega cenah hayang digang narah aman merenya awan ngaliwat kade dari eta aya gang leutik kade wihna kade para rawur jadi logika berbager mah hilang teu boga duit ge asal berdual kajian beuteung kukurubukan enjoy we cuma masih gane masih bodoh cuma acis kan saroge TPP acis ngaranna jadi lamun menang BLT teh nolak acis tugas lalaki itu Pak merena pakoh lahir merena pakoh batin 2 perhatikan agama pemajikan nukatilu ya nukatilu tugas lalaki lain sakadar merhatikan dangdana lain sakadar merhatikan agama tapi perhatikan oge tingkah pola jeung lakuna lamun tingkah pola jeung lakuna teh paling utama mah ka indung jeung ka bapak. Jadi bapak teh boga kewajiban sebulan sekali mah urang nganyang ka si mak ka si apa kitu. Deuk naon kitu teh? Ieu rek nganterkeun duit keur kolot. Ijinan ku ibu. Ieu bapak jeung abdi sareng soleh teh ibu. Ieu mulai salaki teh nyumputkeun ka kaos kaki keur indung. Kapangi siapa dah salingkuh wae padahal lalaki mah nyumputkeun kaos kaki teh keur kolosan kan ku sabab keur diseuseut kapangi ku ibu dijingjing digeuna deleh naon ieu duit keur saha sok ngomong keur saha keur si mak mami meureun ulah itu ibu mohon bisa makamu sahaya kamu pun biang jual tuh antarkan kuduaan gitu kan sabab istri yang baik itu adalah lalaki mah boga surga di inung bapana ibu boga surga di salaki mata ibu patuh ka salaki salaki mah patuh ka indung bapak mata ibu lah jadi harta lamun salaki teu patuh ka ibu meni ditutah-titah teh nya tageblek salaki ku hesena keun bae da ibu teu boga hak nitah ka salaki da ibu mah boga hak ge dititah ku salaki bener mah manganyukeun kopi
ini karena pun kajian ke lulungu ari gula warna bodas uyah warna bodas malu ke lulungu kan bapak teh kana uyah iya bapakna suruput pangset bapak tong amek dibere cai kopi pangset inum we sargot ibu dekat kamar ke ruang mah ingat teh baheula keur bobogohan naon nih musim hujan gelas eueuh nepi ka urang nginum segelas duaan ingat urang mengenang masa lalu yuk iya kopi mah dipicen bakal mubadi urang saepkeun ku duaan romantis nya bapana suput pangset langsung kuat bapak pangset kumaha bapak kudu bijak sumohon jadi keren andai kata ibu merecai kopi pangset kasalaki naon nu bakal kejadian ok curhat tuh mun ibu nyuguhan salaki cai kopi pangset naon nu bakal kejadian dibanyurkeun belah dieu disiapkeun belah dinya diburakeun kalau yang ada salaki ibunya nalika salaki disuguhan cai kopi diburakeun dicarekan ibu isuk ibu lamun dititah ngagugu deui mah mah pang nayukeun di kopi kumaha cing ibu kusia kamari ge geuning nalika salah teu narimakeun kusia jadi lain salah pamajikan lamun dititah teu ngagugu salah bapak teu narima kana kagagalan pamajikan well kata lo adalah saling pengertian wayahna kudu wabuhkeun kana jasa indungna kana jasa nu ngaran bapak resep dandan patuh ka salaki jaga kehormatan keur salaki bere nafkah lahir batin jaga agamana wabuhkeun ka indung jeung bapana hadirin sing kuring da moal heubeul sakitu we mudah nama jeung aduh hadirin mon deuk nu tadi gitu mondok embung gak mak kemal burung antiha dari mak sabara urang di bumi sorangan tuluy ngajak mondok abdi bahaya waktu ibu menang anugerah ngan urang musibah bayam teh digegepan kadon batu disebutan kadon ngabekok sih ngahemat saat dan utama nama ieu marurang kali nu sejarah rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak Ustaz, Bapak Kiai nu aya di tempat sing berkah ilmuna sing panjang yuswana. Amin. Ibu ge bapak sadaya nu hadir di tempat sing sarehatnya. Amin. Sarehat sing gede milik. Amin. Sing gede rezeki. Amin. Ngan ulah gede wadun. Jeung gede hutang. Tabak gede milik, gede rezeki, gede wadul, jeung gede hutang mah angare eueuh manfaatna hutang obatnya ya sing gede milik, sing gede rezeki, ngan ulah gede wadul. Sangat apal. Begitu ngabiakeun kumpul sapanon sareng sapakan mugi agung cukup luhur jembar jampurana paralun anu kasebut meninggal nepi pamrih hampura kateunan. Sok lajengkeun marawi subuh. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.